Astagfirullahaladzim, iya budak kamananya meni mung pisan mantuan-mantuan indung. Ya Allah, ya istri kawan Gusti, ku inung deui, da geuningan meni capek indung teh. Gawekeun wae budak teh. Tah ieu kudu dicolokeun heula, geus dicolokeun teh budak teh mah situ teh nyalan teh. Teu hurung-hurung. Istri kata teh hurung-hurung da geuning can dicolokeun ieu teh. Dasar. Few moments later. Adik ieu mah cara modek nyertis kayak kata urang ari ieu di dieu. Jadi ieu mah urang. Tak kenal rusak kenal teh. Ya teh mimiti nama dipake dugem. Biasa baluna teh. Jual pareum. Kamu mekeun kan bisa. Oh, ayo di mana? Wih, kayak mana? Yuk. Jadi medisa. Rusak kita, rusak gitu. Kan kita hampura. Abi teh mau ada gangguan lah ya teh. Ke mana? Mau duduk heula sakedeung nya. Oh, sobat. Iya mah wes aku eleng kongkan dulu. Siap. Gitu siap. Oke, nyawa beres kana. Pokona mah. Siap. Iya mah juga nama iya nah iya ganggang lah ya cabut lah Istri kata ieu teh meneh kumaha halam ieu teh galing wae istri kata dibolak-balik teh cepat. Nah ieu teh teu nyala si lampuna teh. Ngerti keneh wae nya budak kamar teh. Itu geuningan ada teh perasaan mah dicolokeun ieu teh listrik teh. Nya itu kunaon teh panas istri ka. Hurung geuningan. iya nah bongkar lagi nah iya mah sani nyokeun nya kan power Istri kata ngeunaheun ieu mah teu ku budak ieu geus bisa. Nah, ada perasaan mah bisaan. Nah, itu teh panas-panas alasan mah dicolokeun ieu teh. Apareum deui? Ya Allah ya Rob. Nah, ieu teh istri teh aya nu nyabut-nyabut teh nurus tunjuk teh aya listrik teh kokona meni dicabut-cabut teh indung teh deukeun listrik ka. Nah, saha ieu teh jurig sugan mah? Yang diteureui meureunnan sugan mah. Suara naon eta? Rokok yang jauh banget. kunaon atuh digebukan